Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati Syekh muallif hadzal kitab Ibnu Malik wa Ibnu Mu'ti radhiyallahu ta'ala anhuma nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Zonna ari eta babuat beratelakeun zonna wa akhwatuha sareng pirang-pirang bangsa anana itu zonna. Insib gudungan asubkeun anjeun juz ayib insib bi fi'lil qalbi juz ayib tidak niro'a khala alim tu wajada. Insib gudungan asubkeun anjeun bi fi'lil qalbi ku fi'il anu ngabogaan makna hate juz ayib tidain kana juz 2 tina mubtada kan tina ibtida nyatana mubtada sareng khobar. Ani ngamaksud abdi ro'a ro'a kana lapad ro'a khoi hartosna yakin khola jeung lapad khola hartosna nyangka alim tu jeung lapad alim tu nyangka uninga abdi wajada jeung lapad wajada mendakan zonna jeung lapad zonna nyangka hasibtu jeung lapad hasibtu za'amtu jeung lapad za'amtu nyangka ma ada saratan lapad ada haja jeung lapad haja daro jeung lapad daro waja'ala jeung lapad ja'ala allazi anu ka takoda tetep itu alladzi saperti lafad i takoda hartosna teh nekadkeun. Wahab ta'alam kal alladzi wallati kasoyaro aidan bihan si mubtadan wa khabaro. Wahab sareng saperti lapad hab ta'alam jeung saperti lapad ta'alam allati wallati jeung ari fiil kasoyaro tetep itu allati saperti lapad soyaro insib beta kudungan nasubkeun anjeun biha ku itu allati aidon deui mubtadaan kana mubtada wa khobaron jeung kana khobar. Husabi ta'liqi wal ilgo ima min qabli hab wal amru hab qad ulzima wa husso sareng parantos ditangtukeun bit ta'liqi kana ta'liq wal ilgo jeung kana ilgo naon ma amil qabl min qabli hab tetep itu ma dina samemeh lafad hab wahab jeung ari lapad hab qad ulzima eta dimistikeun itu hab al amro kana segat amar kadza ta'allam wallati wala kadza ta'allam wali ghairil madimin siwa huma ja'al kullama lahu zukin kadza eta tetep nyakitu deui saperti lapad hab dina pada qad ulzima amron ij'al ta'alam kadza ta'alam ari lafad ta'alam wali ghairil madi sareng pikeun sal ta'alam ari lafad ta'alam ij'al kudu ngajadikeun anjeun kullama kana saban-saban hukum zukina parantos diuningakeun itu lahu pikeun itu madi wali ghairil madi sareng pikeun salianti madi min siwa huma tina sal halna tetep itu ghair tina salianti hab jeung ta'alam. Jawizil ilgu ala fil ibtida wan widomi rasyani aw lam ibtida. Wajawi jeung kudu ngamenangkeun anjeun al ilgu kana ilgu. La teu meunang itu ilgu fil ibtida'i dina kawitan kalam. Wan wi jeung kudu nganiatan anjeun domir rasyani kana domir sya'an aw lam ibtida'in atawa kana lam ibtida. Fi muhimin dina tarkiban anu mere cipta salah. Ilgo ama kana ngailgo keunana amil takodama parantos narima ti payun itu ma wal tazim jeung kudu ngamistikeun anjeun at-ta'liqo kana ta'liq qabla napi ma dina samemeh tarkiban anu dinapikeun ku lafad ma
wa in wala lamum tidain au qasam kadza wal istifhamu dalahun hatam wa in jeung kulafad in qabla napi ma dina samemeh kali tarkiban anu dinapikeun kulafad ma wa in jeung kulafad in wala jeung kulafad la lamum tidain ari lam ibtida au qasamun au qasamin atawa lam qasam kadza eta tetepnya kedude saperti in sareng la wal istifhamu dina pada iltazimit ta'liqo wal istifhamu jeung ari istifham za eta ari itu istifham in hatam eta parantos narima wajib itu za ulangi wal istifhamu jeung ari istifham za eta ari itu ta'liq in hatam eta parantos narima wajib itu za lahu pikeun istifham li ilmi irfanin wadoni tuhama ta'diyatun li wahidin multazamah li ilmi irfanin eta tetep pikeun alima anu ngagaduhan makna irfan uninga wadoni tuhamata jeung pikeun zonni anu makna nyipta salah ta'diyatun ari ngamuta'di liwahidin multazamatun anu dimestikeun itu ta'diyah liwahidin kana maf'ul hiji waliro aruyan mimali alima toliba maf'ulaini min qoblin tama wanmi jeung kudu mastikeun anjeun makana hukum li alima tetep itu mabikeun lafad alima waliro arru'ya sareng pikeun ro'a anu ngagaduhan makna ngimpen toliba maf'ulaini bari anu nyuprih kana maf'ul 2 ulangi wanmi jeung kudu nganiatan toliba maf'ulaini bari anu nyuprih kana maf'ul 2 intama parantos narima sampurna itu intama parantos narima sampurna itu intama parantos narima sampurna itu naonnya ka mana intama parantos narima sampurna itu ma min qablu halna tetep tina samemeh li ilmi irfanin wadoni tuhamata wala tujizuna bila dzalili subuto maf'ulaini au maf'uli wala tujizu ulah ngamenangkeun anjeun huna dina ieu bab donna wa akhwatuha bila dalilin kalawan teu aya dalil suku to maf'ulaini kana ngabuang maf'ul 2 au maf'ulin atawa maf'ul hiji wa kata dunuj al taqulu in wali mustafhaman bihim walam yanfasili wajal jeung kudu ngajadikeun anjeun taqulu kana lafaz taqulu kata dzunnu kana lafaz tadzunnu in waliya lamun nyanding itu lafaz taqulu mustafhaman bi kana mustafham bi walam yanfasil barina henteu narima kapisah itu taqulu tina mustafham bi bigori dorfin au kadorfin au amal wa in biba didifasol tayuh tamal bigori dorfin kapisah ku dorof au kadorfin atawa saperti dorof au amalin atawa ku amal wa in pasolta sareng lamun misah anjeun biba'di di kusa palihna ieu anu tilu yuhtamalu mangka dihampura itu paslu wajriyal qawlu kadzanni mutlaqo inda sulaimin nahukul da musbiko wajriya sareng diberjalankeun naon al qawlu tasrifan qaul kadzannin kana saperti lapad dzannin
mutlakon bari anu dimutlakeun itu kaul inda Sulaimin mungguh ulama Sulaim nahu kulda musbiko ari contona eta saumpamana lafad kulda musbiko kul kudu nyangka anjeun da ka ieu jalma musbikon kana anu uwelasan. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.